layang jamus pusaka layang jamus kali musada pun zaman baheula itu kata lain dari tina pusaka nu disebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar, barang eta-eta keneh sesebutan lain atau nu disebut Semar Mesem. Ngan Semar Mesem lain nu sagede kieu lain. Nu sagede cuil nu bisa diasupkeun kana dompet. Ngan pusakana punten ieu pusakana nu disebut layang jamus kali musada, nu disebut Semar Mesem, nu disebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Seiki Mas, aduh aya jawaan euy, punten lah moal mah diteruskeun. Ieu pusakana teh tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hirup sederhana nu matak hirup rumit nyaeta cara berpikir anu pinuh ku rencana. Makana robah cara berpikir urang supaya hirup ieu teu rumit jeung jadi sederhana. Ku duit orang bisa meuli jam, tapi cantang tuh orang bisa meuli waktu. Ku duit orang bisa meuli kasur, meuli bantal, tapi can puguh orang bisa meuli sare. Ku duit orang bisa meuli kadaharan, tapi cantang tuh orang bisa meuli nafsu makan. Ku duit orang bisa meuli dokter pribadi, tapi cantang tuh eta dokter merek kacageran. Jadi sadarlah, teu sakabeh masalah bisa dibeli ku duit. Makanya hirup sebenarnya murah, nu mahal mah gengsi urang sebenarnya. Jadi ulah nurutkeun gengsi, sebab gengsi sok ngajongkrokeun ka urang. Hirup lain ngan saukur neangan anu terbaik, tapi leuwih kana narima kanyataan. Memahami kana kabutuh hirup gampang, nu sulit nyaeta minuhan variasi kahayang. Atuh dina intina bahasan ayeuna naon? Pandawa 5. Kumaha carana ngagunakeun ieu awak? Aya dina tetakon disebut Pandawa 5. Memang benar, hirup tanpa harta menderita. Rek budak rekolot komo. Tapi di mana hirup ngan saukur ngudag-udag harta, awak orang nu bakal menderita. Tisuk-suk tidung-dung oge, ti isuk jedur nepi ka sore jeger. Nu datangan harta nu karasa capek awak, sebab rezeki anu geus
ditibakan dibikin ku Allah pasti cukup kerhirup orang, tapi nu teu pernah cukupnya eta gaya hirup orang. Maka masih ingat nalika orang susah pasti aya nu leuwih susah tibatan orang nu ngarasa susah. Nalika orang miskin pasti aya nu leuwih ripuh daripada orang. Makana syukuri naon milik anu keur aya ayeuna. Ulah nganyangka poe page teh nya. Syukuran ayeuna naon anu keur karandapan ayeuna. Makana hirup bakal indah lamun seug narimakeun naon anu aya. Yuk tanamkeun saling hormat lain silih sikat. Yuk tembongkeun saling hargaan lain kalah silih nganyeri. Yuk silih dukung lain kalah silih tikung. Yuk saling memuji lain kalah saling nyaci. Sabab hirup aya batasan, lakukeun hal nu pantas, di mana hirup keur nanyung tong ngarasa puas diri, di mana hirup keur tisuk-suk tidungdung tong gampang frustasi. Gebat koreksi diri, tayangan solusi nu jitu jeung pasti ngarah leuwih eta manusia mawas diri. Eta matak dina Al-Qur'an dina tetakon mah dina Al-Qur'an we hasibu an pusakum qabla an tuhasabu. Tah eta ulah ngajadikeun hiji permasalahan. Lamun teh mah ayeuna pada Buana Raksa Jaya punya statement kitu kieu. Lain ulah siliti ku wah aya mah kieu aliran sesat. Montong silih hargaan da ieu berbagai macam ilmu. Nah, nu diterangkeun ayeuna mungkin permasalahanna bertolak belakang ujung sejarah, ujung carita-carita. Sebab Buana Raksa memahami karena naon rek dicaritakeun ieu tina versi bagaimana menyikapi Pandawa 5 tina versi Islam lah gitu. Ulah kagok. Man samemeh kana Pandawa 5, ti mana jujutan Pandawa 5? Meureun kadinya. Nu disebut Pandawa 5 teh dina carita pawayangan we. Aya dina karajaan nu disebut Astinapura. Pantos diuningakeun kalimat karajaan Astinapura teh dumasar tina karajaan Madukara. Ari Madukara kerajaan di Galunggung. Atuh tah larasan ieu simkuring ngaguar dina kerajaan Galunggung. Nah, pasti kudu tidinya heula ulah jurujut teh kana Astinapura kana Pandawa 5. Nya meureun kudu ti mana? Di mana eta asina? Nah cenah dina cai. Nah geuning ayeuna ieu jadi uyah. Nah hareup narima uyah. Nah urang atawa rek ti mana prosesna eta uyah jadi uyah tina cai. Atuh neangan heula caina. Nah ieu mah cai teh hamar. Nah apan ieu mah uyah jadi asin. Oh lamun rasana asinnya uyah. Ari uyah asin. Berarti prosesnya jeung tina cai naon? Cai laut. Geuning ieu mah cai teh hamar. Bisa teh jeung uyah. Tah kitu. Astinapura teh di mana? Gitu. Dina video nu teu apalah iraha nu kapengker kabuka ti Kendan teh ka Madukara. Ti Madukara tah kakarak pecah jadi dua. Murah kieu lain rek kampanye da ngeusan lah pilkadana oge. Pilgubna ngeusan.
Kendan atau Madukara jadi Amartapura. Tah Amartapura lamun aya zaman aya nama MPR. Astinapura jadi mun ayeuna pemerintahan yang mengendalikan pemerintahan kerajaan. Rajana Amartapura nu kahiji. Di dieu. Kerajaan Amartapura nu kahiji teh ieu dina babad Galunggung. Kan mau ngababad Galunggung atau ti Galunggung heula. Raja Galunggung teh hiji nyaeta nu disebut Batara Kuncung Putih. Batara Kuncung Putih jadi naon atunya ketua, jadi ketua di kerajaan Madukara, rajanya. Tapi dah Kuncung Putih lain raja, sesepuh dak Madukara nu bogana loba. Aya Batara Guru, aya Batara Kuncung Putih, Batara Sembakwaja, aya Batari Hyang. Jadi konsepna eta Batara Batari teh sebetulna mah jadi kumahanya da eta Galunggung ngadain kerajaan, cuman konsepna teh seluruh inohong atau gegedug kumpul di hiji patempatan nu disebut Madukara. Da eta atuh Madukara berubah lain kerajaan tapi disebut Amartapura yang memerintahkan Amarta tina Amaro sebuah lembaga wakil rakyat mun urang mah MPR. Nah terus kudu aya anu ngajalankeun eta perintah saha astina. Sakitu jujutan teh mah tak lieur lamun di Galunggung neangan kerajaan Galunggung lah aya oge Amarta. Ari Amarta aya di Pramudita. Patilasanana teh. Nah, jadi meneneangan air di mana kerajaan Galunggung, kerajaan Amarta, situs. Nah, atuh dina hal ieu teu bisa disebutkeun yen Galunggung hiji kerajaan. Galunggung mah hiji kumpulan raja-raja di tanah Jawa, termasuk raja kerajaan Mataram Majapahit kumpulnya di Galunggung. Lieur jenazah pendapat di mana kan? Santas di guar nu aslina. Insya Allah Pandawa 5 ieu bakal diguar sanu aslina. Aya ruhsoh mun ruhsoh teh mah. Aya ruhsoh saha non raja-raja sebetulna atau Pandawa 5 teh sawae. Nah aya ruhsoh erek diuningakeun ayeuna. Tah Astinapura teh kahiji dipimpin ku nungaran Pandu Dewanata. Pandu Dewanata teh jadi istilah karena Pandawa. Sebab Pandawa 5 teh anak Pandu teh. Di mana atuh Pandawa 5? Ti anak-anak Pandu Dewanata. Pertanyaanana, saha Pandu? Anak saha pamajikanana?
nama lain tina Pandu Dewanata urang sok dinyanyikeun geuning mun lalaki teh sok disebut Batara Rama. Lamun Batara Rama pamajikanna saha? Dewi Sinta. Tah eta antara Rama dan Sinta. Tah eta Batara Rama jeung Dewi Sinta. Budak saha atuh Batara Rama? Batara Rama teh atawa Pandu Dewanata teh budak Batara Kuncung Putih. Nah, eta. Jadi Batara Kuncung Putih boga budak opat. Hiji Pandu Dewanata. Bertolak belakang jeung wayang. Batara Kuncung Putih alias Semar, alias Gajah Mada dina nu kamari. Jadi Gajah Mada teh Semar, Semar teh Kuncung Putih. Nah, pancena Kuncung Putih atawa Semar mah boga budak teh tilu. Cepot Dewala Nalagareng pek. Nganu hiji disumputkeun nya eta Batara Rama. Batara Rama budak Kuncung Putih. Gaduh bojo namina Dewi Sinta. Dewi Sinta teh saha? Nyaeta Dewi Sinta teh putrana Wirata Kandayun ti bojo nu kadua. Atuh perpaduan antara Galuh jeung Galunggung, mata Galunggung Galuh nu agung teh didinya. Perpaduan antara keturunan Galuh jeung Galunggung dihijikeun nu ngahasilkeun lahirna Pandawa V. Nu hartian Galuh nu agung teu salah we. Da dikawinkeun antara putra Batara Kuncung Putih atawa Semar teh Pandu Dewanata jeung Dewi Sinta. Dewi Sinta teh putrana Wirata Kandayun Raja Galuh. Hiji tah Dewi Sinta teh boga adik ngaranna Paman Maung. Nu bungsu nyaeta Munding Wangi. Semar boga budak hiji, ieu versi Buana Raksajaya, ieu ulah dijadikeun masalah. Jadikeun ilmu. Batara Rama boga adik ngaranna si Cepot, terus si Dewala, terus si Gareng, da geus apal eta mah. Ngan insyaallah bakal diguar eta. Non nu aslina insyaallah. Nah dina hal ieu cuman heula nya rada ripuh ieu tengah mimitianana heug atuh. Pandawa V teh nyaeta tina non Pandu Dewanata. Pandu Dewanata nikah jeung Dewi Sinta nu akhirna ngalahirkeun 5 keturunan. Kahiji Yudhistira. Yudhistira aya anu berpendapat tina kalimat yud. Hiji yud, 2 is, katilu tira. Pek. Rek itu oge. Yud kepapanjangan tina yuda. Nu hartianana jihad. Perang. Jadi Yudhistira
Yudhistira teh ahli strategi perang. Perang lah dina naon? Dina kependokan tina Islam. Nah rek dikahindukeun. Baik, ku jawab atau nyempan. Perang dina Islam tina tirakna naon? Kepondokan tina tirakat. Perang dina Islam ku tirakat, mafhumna naon? Dina Islam aya bahasa tirakat, merangan hawa nafsu. Tuh tadinya Yudhistira teh atawa Yudhistira teh dina hartian yadun satrun teh kamari. Nalika urang migawe hiji perkara ulah nepikeun ka apaleun leungeun kenca leungeun katuhu nu mere. Ta eta Yudhistira. Pusakana naon? Layang Jamus Kalimusada teh. Tok teh ngan digalunggung layang Jamus Kalimusada. Pemahaman layang Jamus Kalimusada ceuk dina Islam eta nu disebut dua kalimat syahadat. Atuh logika deui. Jadi kerajaan Galunggung nah kerajaan Sunda anu berasaskan Islam atau kerajaan Hindu. Ya, kalau nyepan. Layang Jamus, pusaka layang Jamus Kalimusada mun zaman baheula itu kata lain dari tina pusaka nu disebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Barang eta-eta keneh sesebutan lain. Atawa nu disebut Semar Mesem. Ngan Semar Mesem lain nu sagede kieu lain. Nu sagede cuil nu bisa diasupkeun kana dompet. Ngan pusakana punten ieu pusakana nu disebut layang Jamus Kalimusada, nu disebut Semar Mesem, nu disebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Saiki Mas, aduh aya jawaan euy. Punten lah moal diteruskeun. Ieu pusakana teh tah. Lain pamer lain. Rek disebut layang Jamus Kalimusada pek, rek disebut Semar Mesem, aduh punten. Rek disebut Semar Mesem pek, Kemang Cangkok pek, Kemang Wijaya Kusuma pek, ngan ieu pusaka layang Jamus Kalimusada lamun baheula. Tos. Ulah kata terusan. Lajeng Yudhistira teh boga adik ngaranna Bima. Nalika permasalahan jihad dina Islam ku tirakat, diadegeunana teh ku adi nu kadua nyaeta nu ngaran Bima. Sok tingali Bima. Bima teu bisaeun diuk ku jangkung badag. Eta ngaran Bima teh ceuk aya anu berpendapat diambil tina dua kata, hiji bi dua ma. Bi kepondokan atawa pondokna tina bisa, ma tina manunggal. Intina Bima nalika urang
bahasa mencek Islam. Nalika urang ngadegkeun tirakat jihad dina Islam, urang kudu bisa manunggalkeun diri urang. Nah, urang perang ieu teh karana nafsu atawa karana keyakinan iman. Lamun ayeuna urang tirakat puasa walah gitu. Nalika urang puasa ieu teh karana naon? Nah karana Islam, nah karana syariat Islam atau nah karana nafsu. Nah, eta. Atu Bima boga adi ngaranna Arjuna. Kamari ditulis disebatkeun Arjuna teh harapan. Dek harapan baik tina roja teh. Aya anu berpendapat tina kahiji ar. Duaju tiluna artina arsa. Akur hartina teh arsa teh ngarepkeun harapan. Ju tina maju, ha tina rohina terang atau cahaya. Mentak Arjuna kasep. Ya. Nalika orang ngalaksanakeun tirakat, terus orang ngamanunggalkeun diri kana eta tirakat, atuh harapan orang teh pamugi wae sing ditarima ku Gusti Allah. Itu syariat Islam hadinya. Ngarah naon atuh orang tirakat nepikeun ka ditarima hayang ditarima ku Allah, hayang dipikanya aku Allah. Nakula jeung sadewa. Nakula tinana tresna. Tresna ari tresna teh cek urang mah dipikanya we ku Allah. Mentong hayang karena naon urang ngalaksanakeun bahasa syariat Islam teh hayang diridoan ku Allah we. Terus kula saha eta nu hayang dipikanya ku Allah? Kaula. Urang ka eta pek rek mana nu dibawa. Ngan nalika konsepna ayeuna aya persiki ulah dijadikan permasalahan atau naon komunikasikan kapaceng keadaan ulah pahami lenyepan sakira-kira aya manfaatna sok pake ati ngapikeun we undur makola wala tandur mankola. Nah terkadang orang sok siap oke. Yudhistira boga pamajikan ngaranna dina wayang ogenan Dewi Drupadi. Benar. Boga budak ngaranna Raden Pancawala. Pek. Itu Yudhistira. Kedua Bima nu tenar di wayang mah gaduh bojona teh Arimbi. Bima sok disebut Sena atau Bratasena, Gundawastra, Atmaja, Brekudara, Bayusuta, Pek. Itu teh Bima. Ngan engke lanyepan. Di akhir bakal disebatkeun naminu aslina, khusus Pandawa 5. Boga pusaka disebut kuku Pancanaka. Nah, ieu. Mata kelamun teh ama aya nusok hadiran ngahadirkeun Prabu Siliwangi, nah ieu teh nu hadir teh pada ngagerem kieu. Nah Bima nah mau
Sabab nu boga ilmu pancanaka lain ngan saukur di Pajajaran masing di Galunggung ge boga di antara Bima nu boga ilmu na eta. Kedua, Bima teh sok mamawa nu disebut gada. Ari gada apa gegenir teh nu badag ya. Sok aya patung-patung di hareupeun lawang panto teh. Non aya hiji patung anu sok mamawa gada teh. Eta gada teh nu dicepeng ku Bima nu termasuk pusakana nyaeta rujak polo. Di mana lamun digedikeun eta rujak polo di dieu ancurna di ditu. Ya eta lah. Aya deui gada anu disebut lambita muka. Ari pusaka lambita muka teh ulah-ulah bahasana teh gunung sagede kumaha ancur tadi pepegwe eta mah. Nah, lah pusaka ngapek. Anak-anak Bima tilu hiji Antarja, dua Gatot Kaca, katilu Antasena. Ngan palebah istrina mudina wayang mah walaah. Cek kasarna ngan aya leuwih ti 3. Tapi kan be wayang eta mah da. Tah tadi Bima teh nalika diadegkeunana hiji tirakat dina Islam naon harapan urang iwati konsepna teh ngarep-ngarep ridho atawa rahmati Gusti Allah eta. Arjuna dina wayang loba pamajikanana teh. Dah mau ngebahas pamajikanana lah Arjuna. Dari dina wayang mah loba. Manusia apa mah dina wayang teh aya Dewi Subadra jeung Sri Kandi. Nah, eta. Terus anak-anak atau anak-anak Arjuna aya nu disebut Abimanyu, Raden Irawan, Wisanggeni, Batara Bratalaras. Terus loba lah budak-budak nama. Menuka katurunan luka di mana? Mana anu jelas putra-putra Arjuna aya. Terus iya si Kemar ya. Tadi Pandu Dewanata teh nikah jeung Dewi Sinta teh taputrana ngan tilu-tiluna. Pandu nikah deui ka Dewi Madrim. Nah, gaduh 2 putra Kemar sabarujolan sakali ngalahirkeun 2 nyaeta Nakula jeung Sadewa. Jadi Nakula Sadewa mah beda ibu jeung Arjuna Bima Yudhistira teh. Ieu mah putra ti Dewi Madrim. Alah pedangna teu dibantuneun. Pusaka Nakula jeung Sadewa nu disebat Tirtamani. Aya Tirtamani. Nakula ngagaduhan istri mun dina wayang mah Dewi Sayati. Mun buana Raksa Jaya nu disebut Purba Sari adina Subang Larang. Nah, putra-putrana Nakula aya 3, hiji Pramusinta, 2 Pramuwati, 3 Sri Tanjung. Ya. Sadewa pusakana akur nyata Tirta Mani.
cah eta. Atuh Pandawa 5 sakali deui, Pandu Dewanata sakali deui, gaduh bojona teh 2. Hiji Dewi Sinta gaduh putra 3 Yudhistira Bima Arjuna, kadua bojo kadua Dewi Madrim gaduh putra kemar 2 nyaeta Nakula jeung Sadewa. Tah itu versi wayang. Rek versi wayang pek, rek versi nusanes lah pokoknya pek. Ngan Buana Raksajaya hatur pangapunten mun tema bahasana beda tinu lain. Hiji Pandu Dewanata nu disebut Batara Rama budak Semar, nami aslina Salahuddin Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Nu disebut Batara Rama bojo na Dewi Sinta putra Wirata Kandayun. Awas, ieu warning ieu. Ieu anu paling krusial. Jadi Pandu Dewanata nami aslina teh Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Ari Dewi Sinta mah Sinta. Man Dewi Sinta terkadang aya nyebut Dewi Kunti ulah. Gaduh putra 3 ti Dewi Sinta. Kahiji Yudhistira anu nami aslina Syekh Malik Nurjati. Cenah ceuk nusok jiaroh di Cirebon di sisi Susukan di Gunung Jati. Mangga jiaroh ka Syekh Nurjati. Nami aslina teh Syekh Malik Nurjati. Kedua Syekh Bima Nurrohmat. Bima teh aslina teh Syekh Bima Nurrohmat. Caket eta mah. Katilu Arjuna nami aslina punten. Nami aslina nyaeta Syekh Roina Nur Syamsi. Ta eta tilu-tiluna ti Dewi Sinta. Lajeng nikah deui Pandu Dewanata teh Syekh Salahuddin Al-Ayyubi teh ka Dewi Madrim. Gaduh putra Nakula jeung Sadewa kemar. Nakula nami aslina Syekh Ridwan Nur Salim. Sadewa nami aslina Syekh Ridwan Nurdin. Nah, punten simkuring ngaguar ieu saha aranjeuna nyaeta waktos di Madukara. Di Madukara diguar saha nu sajatina aranjeuna. Da moal aya bahasa wayang. Moal mungkin ayeuna Kangjeng Sunan Kalijaga lamun tamah Kalijaga. Moal mungkin Sunan-Sunan Kalijaga namsilkeun nyontokeun Pandawa 5
lamun segtama eueuh bukti dengan seukur hayalan mah. Ayeuna logika, apakah surga dan neraka itu ada? Aya. Berarti ayana teh aya kan? Ari nu aya. Ngan ulah ditamsilkeun kitu, ulah diakurkeun jeung sawarga jeung neraka. Nah, pertanyaan naon atuh kali jaga pake nyontokeun Pandawali mah da prinsip eta mah. Sugan ayeuna di kali Sunan Kalijaga teh dina wayangna teh si anu Syekh Malik Nurjati teh nah kunaon make ngaran Yudhistira. Sesipatan Syekh Malik Nurjati teh mung teuing aing di expose ta eta. Ari urang kumaha? Terus Bima boga rumasa kudu ngadegkeun maneh Bima. Adegkeun ku maneh. Moal urang boga jasa teh ieu teh ngabangun masjid teh. Mung Bima mah. Da kitu. Tak eta teh ngasaukur sisipatan. Nalika sifat aya eueuh. Atuh nu diteangan teh nu bogana sifat. Mausupna nu disipatanana. Gitu. Nalika kapungkur pun guru masihan hiji amalan. Waktos pun guru masihan amalan hiji 2 ayat dina surah Al-Fatihah dina kalimat Maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata nu hadirna teh tah eta aya nu hadir walah mun kita bahasana kita nu sumping gitu. Ngangken tadinya ngawitan muka yang disebut Pandawali mah teh pek eta mah dina hal ieu nyanggakeun Pandawali mah nu aslina pamugi ku sababiah aranjeunna ditawasulan ngan kahade nalika nawasulan Pandawali mah ulah nyebut Pandu Dewanata. Nalika urang nawasulan seseorang ulah sok nyebut engkena ulah sok nyebut Arjuna. Saha nu aslina Arjuna? Syekh Roina Nur Samsi. Tah geus nawasulan Syekh Roina Nur Samsi ulah rek nyebut-nyebut Arjuna. Bisi aya balukarna. Ta eta mah tak teu disebutkeun ogena. Cenah ayeuna kok jadi hiji syekh, jadi hiji wali. Padahal eta versi Yahudi kan mah agamana Hindu. Pek ngan buana Raksajaya ngagaduhan pamenak yen Pandawali mah teh aranjeunna. Lajeng Syekh Salahuddin Al-Ayyubi ngagaduhan ngagaduhan rai dina wayang mah disebut si Cepot. Di Jawa disebut Kiai Alang-alang, aya tadi Jawa. Di Galunggung disebut Prabu Kace, eta kene atawa si Cepot. Ngan lamun di Jawa wayang si Cepot di urang di Sunda disebut saha? Si Bagong lain. Mengkarunya dah punten di mana lamun
ayeuna ku abdi disebatkeun saha si cepot nu aslina. Nu aslina teh nyaeta Syekh Saifullah Badruzzaman. Geus da ulah nyebut si cepot deui. Cukup sesemet dia nyebut-nyebut si cepot. Nu asli nama Saifullah Badruzzaman. Saifullah Badruzzaman gaduh rai ngaranna Dewala. Ngaran nu aslina nyaeta Syekh Pakih Muqaddam. Syekh Pakih Muqaddam gaduh rai namina nyaeta Syekh Sulaiman Abdul Kalam. Tah, jadi kuncung putih teh atawa semar teh gaduh putra opat hiji Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, dua Syekh Saifullah Badruzzaman, tilu Syekh Pakih Muqaddam, opat Syekh Sulaiman Abdul Kalam. Tah eta opat katurunan Galunggung. Jadi di negarasan ieu hatur pangapunten bilih teh menaoceun ari nu sejen-sejenah teu moal eta mah. Mun aya dispensasi mah dispensasi keur ngaguar tina nu diteunden di handeuleum sieum geusan aleun di hanjuang siang. Saentas bahasa karajaan Astina jeung Amarta atuh jadi cikal bakalna Tasik teh aya di Sukakerta. Geuning Sukakerta teh katurunan ti mana atuh? Nah, Sukakerta nu aslina nyaeta keturunan ti Demak. Persibuana Raksa katurunan Sulaiman Abdul Kalam. Mun di Jawa mah disebut Sanjaya. Katurunan Brawijaya V. Atau bupati, mun bupati bala bupati naon? Adipati kahiji di Sukapura teh itu keturunan Syekh Sulaiman Abdul Kalam. Dibalik ke asal ka dieu gitu. Nu kadua bupati kadua adipati kadua nyaeta nu disebut Jayamanggala. Jayamanggala teh saha? Hatur pangapunten, Jayamanggala teh jadi salaki ti Dewi Lanjar atawa Dewi Anggraini atawa nu disebut saha? Dewi Lanjar Siti Munigar. Mun di situ Sanghyang aya nu disebut Siti Munigar, mun di Bandung Dewi Anggraini, bahkan Dewi Lanjar oge aya. Dewi Lanjar teh jadi sekprina Nyi Roro Kidul. Tah salakina teh nu ngaran Jayamanggala. Di Sukaraja aya hiji patilasan pek rek makam pek aya disebut Jayamanggala. Jayamanggala teh bupati atau adipati kedua. Buana Raksa Jaya ngagaduhan pamenak saha Jayamanggala kajayaan anu mangguling. Intina eta jelema boga kajayaan, boga
kakuatan. Saha atuh eta teh nu aslina nyaeta Dewi Lanjar atau Dewi Anggraini atau ngagaduhan caroge ngaran Sutisna Sanjaya atau Bupati kadua teh namina teh Sutisna Sanjaya. Sutisna Sanjaya Dewi Lanjar jeung Dewi Lanjar teh caroge jeung bojo tah gitu. Jadi keur urang Tasik mun tawasulan teh lain ka Jaya Manggala Bupati kadua teh, tapi ka saha Raden Sutisna Sanjaya. Cirina ti alun-alun nepi ka Manunjaya tah matak bilani Jaya Manggala oge na nu Manijaya teh saha Jaya Manggala gaduh gelar eta Jaya Manggala eta Sutisna Sanjaya teh hiji Jaya Manggala. Mun mah di Subang aya Raden Jaya Perkosa. Eta kene. Heup. Eta kadang wargi samudayana dina leresan ieu hatur pangapunten bilih teh mah konsep anu dicanak ku sim kuring keluar tina kebiasaan nepikeun ka ngabejakeun asli-aslina memang muhungan sesemet kerajaan Galunggung anu teu aralapal jeung patilasanana. Da jelas sekali deui kerajaan Manugara itu tidak berbekas. Madukara hanya hiji tempat anu konsepna teh di mana dia dibutuhkan, disitulah dia akan tampil. Itulah Madukara. Jadi tempat persembahan atau perkumpulan ke musyawarah. Menimbulkan hiji kalimat amarta. Lajeng Astina itu baru kerajaan ngan Astina punten sekali deui. Ieu jelas-jelas aya di Singaparna. Tepatna aya di hiji tempat anu dipika cinta nu mewarnai kan eta kerajaan Astinapura nyaeta di Cintawana. Cintawana jeung Mangunreja. Nah, dibangun itu kerajaan teh dibangun reja. Ari Cintawana jeung Mangunreja pareneng matak kunaon atuh urang Indonesia disebut bisa tukang bahari ya pan sisi Citanu ya teh Ciulan. Nah eta didinya dibangunna kerajaan Astinapura bangun reja. Nah ta eta dibangun kerajaan Astinapura membuktina ayana di Cintawana di daerah Cintawana bangun reja. Tah didinya kerajaan Astinapura. Mancena di mana ayeuna pek Paluruh ku sararea. Disitulah bekas kerajaan Astinapura. Kadang wargi samudayana hapunten bilih teh mah tina bahasa tradisi keluar tina tradisi sanes tradisi masa kadar pamanah pamugi wae janten hiji sababiah karena ayana bahasa pencerahan. Sakali deui ulah ari sasemet gigih mah ulah lah. Sok kusim ring terus disebatkeun nu aslina cobian tawasulan. Pandu Dewanata Syekh Salahuddin Al-Ayyubi.
Yudhistira Syekh Malik Nurjati, Bima Syekh Bima Nur Rahmat, Arjuna Syekh Roina Nur Syamsi, Nakula Syekh Ridwan Nur Salim, Sadewa Syekh Ridwan Nurdin, Pandu Dewanata Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, Cepot Syekh Saifullah Badruzzaman, Dewala Syekh Pakih Mukodam, Rajang Nalagareng itu disebut Syekh Sulaiman Abdul Kalam. Kadang wargi samudayana sakitu rupina anu tiasa kadugikeun kirang langkung ngahapunten anu kasuhun bobot sapanong carang sapakan hapunten sakeureut sanes ngaluluhuran kana pamenak jamaah sadayana ieu pamenak simkuring nalika konsepna ieu kaanggo atanapi janten pencarahan pamugi tiasa aya mangpaatna kanggo bekal urang sadayana simkuring sekali di sanes bade mematahkan pendapat anu sanes mangga ngan moal mungkin tai sorangan dibolekerkeun bisa dibolekerkeun ku batur kerajaan Galunggung bisa diguar iwati ku urang Tasik di Galunggung aya Astina aya Amarta moal mungkin bisa dibuka ku urang Ciamis Kuningan Sumedang Subang Purwakarta moal mungkin iwati ku urang Tasik asli simkuring katurunan Tasik diwartoskeun nu ngawartoskeun ogenan asli guruna ti Tasik tah gitu saya dihapunten tutup rampung tuntas pangandika hadanallahu wa iyyakum ajmain birahmatillahi wa bi'auni fi sabili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.